play nanti sudah mencicipi atau udah acara sawer, boleh untuk sesi foto bareng bersama kedua mempelai. Boleh. Pertama ada ini dari keluarga besar dari mempelai pria ya. Bareng sawer tadi payunan panggungnya tong lebetuin gitu lah. Panggung kalebet korsina dikapayunkeun pajengkeun wios gitu. Nah gitu kumari karena tuangan mah tebingnya ieu mah lokasina enak ya. Nah gitu tiasa pada dianya. Nah gitu bete kagalai. Nah gitu neng kasih di dia welahnya. Nah gitu dibalik dia neng pasien kursi neng dua neng. Goreng sering ketinggian rancake hati wakil tujuh ngaliwat ke pajajaran bangun wayang pulang ampun aduh dengan penuntungan jeung musiknya pengen cita selawasnya musik dengan sepepesnya amin ya salah nak anjir undur diri tidak jadi indung anjir anu geus ngakandung 8 bulan lila takdir itu menjadi indung ting bapak sok sungkem gelis jongkok anjir jongkok gelis canak pandangan mamahna gelis kasabari tinggal heula awas teu anjeun tinggal mamah anjeun tinggal heula mamahna gelis puasa teu anjeun ningali kanu jadi kolot anjeun ka indung anjeun harus ngapi ngajarin berang jeung pentingna ayeuna saja pililian ti mamah tah pandangan eta nu salila teu mampa ka Gusti Nu Maha Suci mementa sangkan anjeun jadikan murang kali anu soleh mamah anjeun jumritna ka Gusti Nu Maha Suci sok canak pandanganna geulis kasep sungkem mamah menit ieu detik ieu doni sungkem di panggonan mamah menit ieu detik ieu susi sungkem di panggonan mamah nyagakeun lahir batin abdi tidak dihapunten lahir batin abdi mamah tiwit alit tileutik abdi ditanggeri inu bubereum ayeuna sajepi leuwih ti mamah tak aya kajabi abdi baris rumah tangga doakeun abdi mamah mugi walia bagja abdi di rumah tangga tak aya cupri ku abdi saresepang dari rumah ti mamah ya bagja di rumah tangga bahi tulisan hati doni saacan anjeun meta pangampura ti mamah geus ngampura mamah kasep cekap geulis dirangkul mamahna dipeluk geulis sok mamah sawi diharoskeun ku mamahna titipan ti mamah Susi anu paling bahagia terutama sing bisa ngangkat harkat derajat indung jeung bapak geulis kasep berat kedua anak ti mamah walia bangsa cekap geulis kasep sok ayeuna saku anjeun anggap indung pituin anjeun anggap sebagian keluarga anjeun sangkan menang kabagjaan dunia jeung akhirat cekap tapi rasa gamelang kanu jadi anak berat ngarasakeun nu jadi anak sok geulis kira tubruk lahuna nu jadi bapa tangkal derajat anjeun aya di hareupeun anjeun sok canak pandanganna geulis kasep beri sungkem canak pandanganna apa menit ieu detik ieu doni sungkem di panggonan aku menit ieu detik ieu susi sungkem di panggonan aku rumos abis sok sentak sengor cuma melaka apa menit ieu detik ieu abis sejar rumah tangga doakeun abdi apa moga waluya bagja abdi di rumah tangga baik geus anaki saacan anjeun beta pangampura apa geus ngapura ka anjeun berat geura ambah poe sampai diharosan ku apa gelis dirangkul apana
Didoakannya apanya, doakan ku apa, mudah-mudahan yang susi biasanya nak kebagjaan lahir batin, biasa ngangkat harkat derajat ilmu jeung bapak terutama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cekap geus pesawat selekendi akan berarti cekap bangga apa salikna ngalih deui sok ayeuna aan di tengah apa pandanganna bari peta pangampunana geulis kasih tah geuning aya keneh indung anjeun anu geus ngalahirkeun anjeun anu geus ngadewasakeun anjeun dititipkeun seukur panitipan tapi anger nu beureuh mah indung anjeun nu geus ngalahirkeun anjeun anu geus guyang getih anjeun waktu ngalahirkeun anjeun jumritna jadi indung tah ayeuna geus pinuka kabagjaan anjeun wagitna rumah tangga geulis kasih cekap sok dipeluk mamahna geulis dirangkul mamahna dirangkul sok geulis aa dirangkul mamahna sok cekap geulis aa mangga abdi sejajadi istri sayang timbang ti diri abdi lahir batin abdi kamu jeung selangkat kecelaka cibata indung bapak urang kabagjaan lahir batin urang dua sampai setelah modus keur pamangkeun ka tiling urang dua urang beget rasa kanja cingkal itu sakenap geulis cekap anjing kalau jadi apa mertua tolong disasa aku anjing anggap bapak anjing gitu anggap sebagai keluarga anjing sangkan menang barokah kabagjaan di rumah tangga cekap tulis sok dirangkul apana sambil dititipan ke apa di harawasannya apanya bunga kesaulinya mudah-mudahan khususnya kamu pengantin menepati sekarang semakin oke tidak akan pertikaian mudah-mudahan kabagjaan lahir itu makanin batinnya khususnya kamu orang jina amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawasan tuang arena pengersa alhamdulillah terus 2 kali seret mana tuh bade ngiri kanggo pembeli cek kamu sok mana bebas 1 2 3 sama kamera loh sama kamera siap tarik agak langsung aja masuk ke sini dari sebelah sini untuk masuk satu keluarga
seperti ikan dalam kolam berayeuna. Kumaha bapak? Isu? Tuan heula panggung lah. Ikan dalam kolam. Sekali lagi gaya bebas. Bebas. 1, 2, 3. Ya, sudah. Tatap cahaya. Lain, awet aja. Seulah kitunya, seulah gitu. Lumayan atas ayah pamonotna teh aja. Ya, minta deh asok kita naik bro sok. Aja gitu. Alah,